Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Andi Sapani, mahasiswa PPG Daljak LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, angkatan ketiga, jurusan Pendidikan Bahasa Sunda, dengan nomor peserta PPG 20.0159992264 dan nomor induk mahasiswa PPG 2017850. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja berupa praktik pembelajaran. Dan berikut adalah nomor peserta dan formulir peserta ujian kinerja saya. Pada pembelajaran kinerja sekarang, saya akan membawakan materi menulis artikel bahasa Sunda di kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 2 Padalarang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah. Selaminya teu papendak. Yuk satu acan kawitan, urang kawitan heula kumaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sahan bade mimpin ngadua? Amung Pak. Mangga sok amung. Ada acan diajar atau ngawitan di Zoom, yuk serangan orang ngadoa. Doa mulai. Saya Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun amung parantos dipimpin ngadua. Satu acana suantena Bapak tos ka kuping jelas? Jelas Pak. Kuping Pak. Jelas, hatur nuhun. Gambarnya jelas? Jelas Pak. Jelas. Pinu absen atas lengkapnya sedayana ditinggal teh tos lengkap sadayana alhamdulillah tos lebet kelas 12 IPS 4 teh mung saurang tadi teh anu izin teu tiasa ngiringan teh ersa saurna teh kumargi teu damang janten teu tiasa ngiringan. Mudah-mudahan orang sadayana mah sehatnya magir hilap protokol kesehatanna dipatuhi pada urang aya dina kesehatan saterasna amin. Rudak aya nu masih emut teu minggu kamari urang diajar ngeunaan naon? Emut Pak. emut. Genaan artikel. Ngeunaan artikel kumaha saurna artikel teh? Artikelnya ya Pak, di mana? Mohon mangga Fadila. Artikel teh nyaeta karangan anu berdasarkan faktual jeung aktual anu ngabahas masalah anu keur loba dibahas tujuanna jeung informasikan masyarakat anu ngabacana. Atur nuhun saya pisan Fadilah Kamil laresnya. Jadi artikel teh eta nu tadi saur Fadilah Kamil tulisan dumasar kana fakta nu aya di lapangan anu tujuanna seueur nya aya anu deskriptif insajabina. Hatur nuhun. Urang lajengkeun deui kana materi urang dinten ayeuna teh masih ngeunaan artikelnya sakedap Bapak muka heula PowerPoint-na. Mangga tinggal atas aya tampilanna. Atas aya Pak. Nulis artikel bahasa Sunda materi ajar kelas 12 Man 2 Padalarang. Satacan diajar yeuh urang ieu heula nya motivasi heula. Prak pilih seangka ti angka 2, 4, genep 8 atau 10. Dipilih. Tong disebatkeun simpen di njeur hate. Atos? Tos. Ting aya nu milih angka 2, Cung. Ya. Saha? Amung. Tah hidup kalebet jalmi nu satia amung saurna teh. Alhamdulillah. Jalmi anu satia mah biasana jalmi anu lamun di janjian hiji hal manehna tigin tumut kana janjina. Biasana mah sok dipentoh jadi KM mugi mah nya janten pamimpin. Mudah-mudahan janten tentara, janten polisi nu satia kieu. Anu milih angka 4? Iya Pak. Saha Fadilah? Fadilah Pak. Nu milih angka 4 jalmi anu naon cenah? Anu gaduh prinsip. Orang yang punya prinsip anu
tegin lamun saur Fadilah saya bakal dilakonan namun saur Fadilah Kamil ieu mah teu saluyu sareng hate nurani moal misalkan kita jantan pejabat di kawisan tempat kedudukan kalungguhannya aya kesempatan pikeun korupsi moal nyandak da gaduh prinsip teh ya anu milih angka genep Saya Pak Abi. lebih kalabat jalmi anu wanian pemberani Irfan teh ya. Nah, biasanya jalan minum pemberani mah di pembelajaran teh sok resep naros teu isinan. Amun teu ngartos teh enggal-enggal dikonfirmasinya. Aya nu milih angka 8, hidup kalebet jalmi nu resep kanu rapih tur bersih, berseka. Aya nu milih angka 8 teu? Anu milih angka 10 aya? Saya Pak. Ya, Nurul. Hidup kalebet jalmi nu optimis. Tidak mudah pantang menyerah, mudah galau. Mudah-mudahan nih jantan bakal cucupungan kangge hidup yen unggal jalmi teh gaduh keutamaan, gaduh keonjoyan dibanding sanes. Tah ieu kompetensi dasar orang anu bakal di pedarina dinten ayeuna teh nyaeta nu kahiji kompetensi dasar menganalisis isi struktur dan aspek kebahasaan teks artikel berbahasa Sunda. Anu kedua menulis artikel sederhana berbahasa Sunda dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensina hiji mampu menganalisis aspek bahasa isi artikel berbahasa Sunda, 2 mampu merancang kerangka artikel sederhana berbasis masalah atau quotes. Dan tacan orang lajengkeun karena nusa tresna mangga prak pikeun maham kana wangun artikel prak baca contoh artikel dina link ieu dihandap kangge linkna ku Bapak Paris di share-nya ku Bapak di share di kolom chat atas aya tah mangga dibaca heula tampilanna sapertos kieu nya bager pamietos dibuka program bantuan kuota pamarentah Huyujeng Udagan tah ieu artikelna prak hidup dibaca sing gemet nya saat dibaca kayak klik di dia uji pemahaman mohon nah di uji pemahaman iya oke baris katawi saha anu pemahaman saya sanes tenang oke seberapa menit macana kinten 5 menit cekap nah pami atas kayak diklik karena uji pemahaman bakal diarahkan karena kuisis orang ngerjakan kuis sasarengan ya sok mangga 5 menit ti ayeuna. Atas tacan? Atas Pak. Atas. Mohon. Di kami tiasa di kolom chat ku Bapak di share-nya ieuna kodena kode kana kuisisna. Kami atas klik link kode eta lebetkeun kode ieu 45898 hiji 5. Tah nomor hiji sok misalnya mangga diantosan di kolom chat Zoom we. Terus 2 Rangga Yasmin Saddam Hussein oke start mangga kawitan Nurul Yasmin lepat Nurul
hiji Nurul, Wilujeng Nurul. Siti cobi kunaon Siti bet awon Siti Rahma. Siti kunaon Siti Rahma. Kencang Pak. Waktuna Pak. Oh gitu. Kencang teuing waktuna janten teu kancan ka baca sadayananya. Nanya Siti Rahma Syarif tadi terangga anu kedah di remedial hidup teh tadi teh analisis ngeunaan kabahasaan anak tah mangga urang teraskeun deui lah ka dieu tah saya muncul deui PowerPoint-na Terus Pak. Nangge salajengna urang diskusi dina kelompok alit ya ku Bapak terus dibagi jadi 3 kelompok tah kangge kelompokna numutkeun nomor absennya urang literasi numerasi. Oke, nomor absen hiji Amung, nomor absen 2 emut-emut, 2 Anissa, 3 Fadilah Kamil, 4 Irfan, 5 Nurul, 6 Rangga, 7 Sadam, 8 Siti, 8 Syarif, 10 Yasmin ya. No kelompok hiji namina kelompok Semar Badranaya. Kelompok hiji teh aya hiji, 4, 7 sareng 10. Sawae nomor hiji? Amung, 4 Irfan. 7 Sadam. 10 Yasmin. Kelompok 2 Astra Jingga nomor 2 Anissa nomor 5 Nurul nomor 8. Kelompok Dawala sesana 3 genep sareng 8 3 saha 3 Adil Pak. Kamil nomor genep Rangga Pak. Rangga nomor 8 Syarif. Cik aya nu terang teu naon nami nu tadi teh Semar Badranaya Astra Jingga Dawala nami naon sih eta teh? Iya wayangnya Pak. Wayang leres, wayang nu kumaha bageur? Makanya. Tah, ieu teh tokoh pawayangan leres anu khas ngan aya di Sunda. Di tempat sanes teu aya. Semar Badranaya teh nyaeta Semar, punakawan anu ngaping Pandawa Astra Jingga teh nami aslina Cepot. Dawala mah terangnya Dawalanya. Nah, eta teh tokoh-tokoh punakawan, para pendamping pangaping para Pandawa anu sok mela bebeneran, anu sok najan katinggalina rakyat leutik tapi manehna sok pro kana bebeneran di mana wae aya ngalawan kana kajahatan sakumaha wae leutikna tah satacan kadi ieu langkung tebih urang diajar heula ieu lengkah-lengkah nyusun artikel. Nah, dinu artikel ieu teh aya sababaraha lengkah anu kedah hidup di Teleuman. Anu kahiji nyaeta nangtukeun tema artikel. Naon ari tema teh? Tema teh nyata gurat badag tujuan utama artikel. Artikel ngabahas ngeunaan naon eta teh nya. Tah kanggo ayeuna mah artikel nu hidup dibahas teh tong tebih-tebih teuing artikelna artikel ngeunaan hal-hal anu patalina jeung masalah sapopoe nya tinu masalah-masalah anu caket sareng hidup. Nu kadua satos nangtukeun tema teh nyaeta nangtukeun tujuan jeung judul artikel. Enten tujuanna naon ngadamel artikel ieu teh teras tos gaduh judul tujuanna. Oh iya mah artikelna bade deskriptif ngajelaskeun. Oh iya mah tujuanna bade naratif, bade nyaritakeun kronologis. Oh iya mah persuasif, bade ngajak anu kahadean. Terus tentukeun judulna. Ah iya mah judulna teh bade misalkeun ngeunaan kumaha ngamanfaatkeun sampah nu aya di lingkungan urang atawa naon we nya. Saatos aya judul, ras ngumpulkeun bahan data urang bade naon bahan anu diangkatna eta pilarian bahan-bahan datana. Atas kitu nyusun pokok bahasan jeung rangkai karangan. Damel kerangka karanganna paragraf kahiji bade naon, paragraf kedua naon, 3 4 5. Tah dugikeun ka dieu urang mah dinten ayeuna pokok bahasan jeung rangkai karangan nu kaopat nyata mekarkeun rangkai jadi leunjuran artikel. Engke ieu mah dinu panglawungan pertemuan selanjutnya. Oke, dugi dieu ngartos, Bager? Tah urang uih deui ka dieu. Tah ku Bapak bade buka breakout room nya. Tah dinu breakout room teh tugas hidup aya 2. Nu kahiji nganalisis struktur bahasa artikel anu tadi ku hidup dibaca utamina bahasa serepana. Urang bahasa serepan? Bahasa asing leres. Misalkan aya salat asalna tina bahasa naon Bager? Arab leres. Kulkas tina bahasa naon? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Belanda nya kulkas teh. Oh. Aya jeung sajabana sapertos kitu.
tah ku hidup di pilarian oke diseratkeun dina LKPD lembar kerja peserta didik nah ku bapak terus disiapkeun anu online janten hidup jasa ngesian sasarengan dianalisis misalkan tadi teh aya genep paragraf ya dibagi weh ku 3 urang teh nu jalmi kahiji milarian hiji 2 misalkan orang kedua jalmi kedua paragraf 3 4 orang ketilu 5 genep pada kencangnya terus nu kedua hidup diajar nuliskeun iya nanti ide pokok pikeun tuliskeun artikel tah ide pokokna kumaha atuh kan satecan nuliskeun ide pokok teh kedah nangtukeun heula tema nah ayeuna urang tangtukeun heula tema tah ieu teh masalah sabudureun urang aya sampah patulayah di mana-mana aya bebas na campur gaul sampah patulayah di mana-mana kan seueurnya ayeuna mah mungkin aya di sakola di bumi di mana tah ieu tema-tema nu bakal hidup dipilihnya terus anu kedua bebasna campur gaul barudak sakola ayeuna mah mirisnya mager aya barudak sakola anu bubureyeungan hamil di luar nikah jeung sajabana terus diajar daring tah ieu nu karanapan ku hidup diajar daring teh hese pisan terus aya leungitna pagawean alatan sasalad teh nyata pandemi teh tah ayeuna kan dina masa pandemi kieu pisan pagawean anu leungit nu di PHK mah anu putus kontrak kerja terus aya cyberbullying di perundungan secara cyber jeung sajadinanya aya masyarakat nu hare-hare kana prokesna tah engke ku bapak bagi-bagi hidup kabagian nyanak tema anu mana dipilih anu sabeudeureuan urang problem based learning kumargi ngarah deukeut jeung urang tah masalah sabeudeureuan urang ku bapak dibagi-bagi ya di masalah ABCDE mangga kelompok Semar Badranaya ti payun bade milih masalahna nu mana Gede anu A Pak. anu A urang cabinya anu A tah ieu amung masalahna ngeunaan cyberbullying nya kan ke kelompok namu ngabahas ngeunaan cyberbullying kumaha naon cyberbullying teh nya kelompok Astra Jingga kelompok 2 Anissa Nurul bade naon Nurul Anu C, Pak. anu C teh ngeunaan nah ieu nya sampah patulayah di mana mana mangga dibahas ngeunaan sampah patulayah di mana-mana teh kayaknya di damel rangkai karanganna terus kelompok nu terakhir kelompok Dawala bade naon Pada nude Pak. anu D teh ieu stres diajar daring ya Fadilah Kamil kayak di damel ieu nanya kumaha LKPD online teh sapertos kieu bangunna tah anu kadua ngademelan LKPD lembar kerja peserta didik online sapertos kieu nya tadi dia aya identitas kelas naon hidup kelas 12 IPS 4 berartinya kelompokna kelompok naon nu tadi Semar Badranaya Astra Jingga jeung sajabana pupuhu kelompok ketuana saha anggota kelompok anggotana saha wae seratkeun di dieu ngeunaan kuota teh nah pilarian kecap serpana sareng asal bangsa di mana terus ieu nu tadi dipilih damel ide pokokna sapertos gitu kayak pami atos klik finish di dieu nya nyantan anu tadi oge anu ide pokoknya di dieu heula tiasa nya di kotret heula pami tos di kotret dilebetkeun kana dieu kana site-na nya pami atos tong hilap di publish anu kadua ngadamel rangkai tah rangkaina ku hidup didamelna teh dina Google Site-na linkna ku bapak di share di chat punten tah wangunna sapertos kieu nah iya aya Semar Badranaya aya Astra Jingga aya Dawala tangke hidup gaduh nyalira-nyalira tadi dia prak tulis judul hidup di dia diserat judulna naon tadi mah kan temanya cyberbullying judulna mah tong cyberbullying tadi dia nami hidup misalkan anu kahiji teh amung jadi seratkeun kalimat pokokna naon ya nama siswana saha kalimat pokokna naon sabaraha lami prayogi waktuna 15 menit cekap 15 menit oke kahartos atas oke Pak. kahartos ku bapak dibuka breakout room ayat 3 tu pengerjaan 15 menit ya ku bapak dibuka mangga di nu layar komputerna masing-masing aya permintaan kangge join ka grupna mangga ditampi terus lebet ke room masing-masing mental siswa gitu kangge link ieu nya bager ku bapak di kolom chatnya kolom chat mohon di kolom chat ieu sakdap
nah jadi tinggal heula. Kamu dampak. Eh, Yasmin palaku. Mangga ku Bapak di share-nya didinya aya link site-na kangge engke ngalebetkeun site-na di Semar Badranaya, klik anu Semar Badranaya bager terus di handap LKPD online biasa diklik kangge didamelan anu bade ngadamelanna saha nu mukana tes gimana ieuna non teh. Iya Pak, kudu kedah masukkan hal iya akun. Oke, halo. Halo Pak. Ku Bapak di share-nya link site sarang LKPD online di kolom chat. Bapak. Kan kedah login heula Google aya nu emut ieuna akun Google-na. Aya Pak. Nuhun. Nunggu. Ku Bapak di share-nya link LKPD sareng site-na di kolom chat. Rahma Mohon, Pak. punten Rahma, Rangga dinyalakeun kamerana on cam Rahma. Tong di pareuman. Rahma, Bapak, Rangga. Pak tetiasa Pak, masih kena tetiasa Pak, Masih kena tetiasa sakedap atunya. kedah login karena akunnya Pak. Alhamdulillah orang lebet deui kana room utama. Ayo tuh supados teu nyangkurung ting kana tos urang kawitan wae. Tadi kan atas diskusi per kelompoknya bager anu Semar, anu Astra Jingga sareng Dawala. Sok ayeuna bade saha heula anu ngadugikeun hasil diskusi hasil sawalana di kelompok mana heula mangga. Di kelompok Anu siap kelompok abi Pak. mangga amung teh kelompok Semar Badranaya nya. Mohon. Di share screen we nya amung kangge LKPD sareng Google LKPD Site. Mohon Jawa. LKPD-na anu online anu tadi anu kecap serepan amung. Mangga mung. Ya di kelas 12 filsafat kelompok Sumardaya buku aku kelompok Irfan sadar sarang Yasmin Pancen ini analisis konsep kebahasa tidak artikel Sunda kecap anu kependakna ya kecap daring tino singkatan kan dalam jaringan asal kecapna bahasa Indonesia. Terus Pak Leres nu sanesna tinu sanes leres daring teh bahasa Indonesia. Laras Pak. Leres alhamdulillah. Teraskeun amung. anu kedua ya aplikasi asal serapan bahasana Indonesia. Laras aplikasi di Indonesia sanes? Inggris apa Indo? Di bahasa Inggrisnya Laras Nurul bahasa Inggris. Application bahasa Inggris. Terus saya kecapan dapodik rasa kecap serapan nanti bahasa Indonesia. Teraskeun mung. Akses saya di kecapan serapan bahasa Indonesia. Mohon. YouTube serapan di bahasa Inggris, browsing serapan bahasa Inggris, media sosial di bahasa Indonesia, game online serapan di bahasa Inggris. Mohon mangga Teraskeun Kak di kanu Yasmin. pancen nu kaduanya anu rangkai karanganana. Mangga Yasmin atos. Mohon. Oh iya mohon saya. Sok mangga bade kusaha di judulna heula. Tadi teh kan Judulna tema teh cyberbullying. bullying. Mohon. Judulnya pengaruh cyberbullying karena mental siswa. Amung ya di Depok anu pertamana ngajelaskeun tentang cyberbullying nyata tindakan nganindas secara virtual di media sosial. Tindakanana biasa di alemannya ku remaja. Cyberbullying seueur atau loba rupana. Taya ide pokok ti amungnya iya lumayan panjang amung ieu tiasa dimekarkeun nyantan 2 paragraf panginten nyamungnya. Aduh, Mohon. Iya kan rarancang rangkana mohon. Saya amung hatur nuhun sadam mangga. Dampak di cyberbullying Pak. Mohon. Psikologisnya biasanya aya rasa kecemasan jeung rasa sieun. Oh iya, jantan dampak tinu cyberbullying nanya. Mohon. Hatur nuhun sadam. Mangga anu katilu ide pokona teh Yasmin. Kalaku cyberbullying teh nyaita siswa anu iri karena pimoga barang batur. Pimoga teh pirang payusnya karena mah hal anu dipiboga. Mohon Pak. Piboga mohon. Jantan biasa nama anu julid. Hatur nuhun Yasmin. Pamungkas Irfan. Selanjutnya ya Mohon. ngacegah cyberbullying. Nyaeta nunjukkan kabisa yang sosialisasi nu alus ka batur jeung teu baberian ambekan. Tah, ieu nu kedah diguratkan apaan ya Irfan? Anu Irfan teh sanes ngacegah nyingkahan. Terus di dia nunjukkeun kabisa, nunjukkeun
nunjukin nunjukkeun prestasi. nuduh menunjukkeun mah bahasa Sunda Oh. nembongkeun nya Nembongkeun. nembongkeun kabisa Nuhun. jeung ambekan pami ambekan bahasa Sunda mah sanes marah nya Hmm. Roma ambekan tinu bahasa Sunda mah hartosna teh napas. Enten teu babarian ambek. Napas. Teu babarian ambek. Babarian napas berarti. Untuk babarian napas mah atuh jiga nu asma. Mohon Pak. Atur nuhun kangge Ya. kelompok Semar Badranaya. Ya. Sama-sama ya, Bu. Nuhun ya sami-sami Bapak. Aya nu bade ieu ti kelompok sanes menanggapi heula saya. Cakap. Atur nuhun. Diajengkeun ka kelompok Astra Jingga mangga. Bapak. Nuhun, kusaha ku Nurul? Mangga Nurul. Tur mangga Nurul. Kelompokna nyaeta Astra Jingga, pupu kelompokna aya Anissa, anggota kelompokna Nurul sareng Siti. Kecap serapan anu kapendak nyaeta YouTube asal bahasana ti Inggris, daring asal bahasana ti Indonesia, aplikasi asal kecap serapanna ti Inggris, Hello ti bahasa Sunda. Tah sakedap. Iya helok ya. Helok mah sanes serepan kan eta mah bahasa lulu ku bahasa Sunda. Serepan tina bahasa Sunda. Itu sadayana pamiserapan bahasa Sunda mah. Anu dimaksud bahasa serepan teh nyaeta bahasa anu sanes asli. Nya bager. Oh, bener, Pak. Nyanten helok ye kedah pami bade ieu mah engke dinu kecap-kecap anu sesah dipikaharti diseratkeunana nya. Atur nuhun. Terus kanggo artikelna nyaeta nganggo tema runtah anu dibikin di mana wae. Ide pokok-pokokna ya opat di dieu nyaeta larangan micen runtah di mana wae, ajak ke masyarakat amah micen runtah kana tempatna sareng penyebab micen runtah di mana wae. Mangga atos dikana saitkeun Nurul. Atos Pak, Atos mangga di share sekarang site. Oh iya, saya judulna naon? teu kenging micen runtah di mana wae. Mangga kumaha? Tinu abi aya larangan micen runtah. Jadi masyarakat di dieu teu kenging micen runtah di mana wae. Saya nyajanten aya dipahing micen runtah di mana wae. Mangga terus kajengna Siti. Ajakan ke masyarakat anu micen runtah kana tempatna. Janten micen runtah teh ulah di mana karep anu tempatna gitu. Ulah sembarangan. Hatur nuhun Siti. Diteraskeun Anissa, mangga. Penyebab micen runtah di mana wae janten micen runtah di mana wae kita nyebabkeun banjir, longsor. Jadi ka masyarakatnya jadi kumanya jadi ngaruh bencana gitu Pak. Oh, jantan laras jantan aya 3 eueuh pokona nya nu kahiji mah tadi dipahing, kunaon nu dipahing, nu kadua diajak sangkan micen runtah, nu katilu mah musababna nya lamun micen runtah di mana wae teh naon aya akibat naon nu bakal ditimbulkeun. Kitu nya. Mohon hatur nuhun kelompok Astra Jingga. Mangga eprak lah kangge Astra Jingga. Mangga satacan diteraskeun aya nu bade ieu menanggapi saya kap urang kanu katilu. Mangga nu katilu teh nyaeta kelompok Dawala. Ya Pak. Tah aya ti luhur Fadilah tah laras kelompok Dawala. Saha wae kelompok Dawala teh Kamil? Ya Fadilah Kamil Pak. Terus Rahmawati, Karib sareng Langga Pak. Ieu Pak. Sarapan daring Indonesia. Sami sareng tadinya. Aplikasi Inggris, YouTube oke Inggris, HP atau handphone, singkatan handphone Inggris, game online Inggris, browsing Inggris Pak. Hatur nuhun laras ieu. Laras. Dilengkapi deui nya Fadilah Kamil sareng anu tadi ti kelompok Astra Jingga sareng ti kelompok Semar tos seueur nya eta masih kadikta ya laras. Mangga. Di judulna heula tadi teh naon temana bageun? Temana ieu Pak, stres belajar daring. Stres belajar daring. Dampakna Pandemi COVID-19 ngerubah kegiatan jalan sedunia. Contohnya kasih sasmandu padalarang. Sasmandu padalarang di zaman pandemi ieu teu tiasa diajar di sekolah jika biasana. Teu sekolah diajar make pembelajaran daring atau online. Mohon ieu sae nya namung ieu kangge pamili damel rangkai panjang ting cekap sakalimah we rangkai mah berarti robahna pola atikan anu biasana tetap buka janten diajar daring alatan sasalad COVID-19 cekap sakitunya bager. Mohon Pak. Hatur nuhun Fadilah Kamil. Saterasna Rahmawati mangga
kumaha ide pokona? Sabab teu acan siap diajar daring, siswa nu pada larang loba anu stres. Hal ieu teh kajadianna teh hiji dua jam wae. Malahan mah lobaan kusabab eta kegiatan ngajar daring dinilai teu efektif. Tugas-tugas sabana teh digawe materi diajar teu kahartos. Satur nuhun Rahmawati laras ieu ge saminya sareng Fadilah Kamil panjang teuing kanggo ide pokok mah. Langkung karena akibat anu ditimbulkeun nya tina masalah daring eta salah sahijina teh stres secara emosional ka murang kali. Sari, mangga. Solusi kanggo stres di belajar daring, Pak. Oh, mohon. Nah, Hal nu bisa dilakukan nyaeta siswa kedah diajar ngatur waktu diajar sareng kegiatan sanesna. Siswa oge kedah ngajieun suasana diajar daring nu geunah. Lian ti eta, siswa kedah ngajaga tuangeunna anu bernutrisi sareng bervitamin. Guru-guru oge tiasa ngalakukeun kegiatan konseling tiap minggona. nah janten Sarip mah langkung kana cara-cara supados henteu stres nanya bager. Mohon. Atur nuhun kelompok dawala. Ting, Bapak naros tinu tilu tadi rangkai karangan teh anu kelompok Semar Badranaya kinten-kinten. Bentuk artikel anu cocokna bentuk naon nah? Bentuknya tinu cyberbullying tiasa menjelaskan gitu, jadi Mohon. Deskriptif laras. Jadi dijelaskeun nya naon tadi teh nya katingali tinu nuhun katingali pelakuna gitu. Terus nu kang saena dikumakeun solusina. Ah, laras. Nu kadua ti Astra Jingga tadi teh ngeunaan runtah. Kinten-kinten bentuk naon eta? Persuasif, Pak. Kunaha Ajakan. persuasif? Ajakan Aya soalnya kan ngajak. Aya ngajak batur sangkan bisa miara babarengan nya kebersihan. Anu pamungkas kelompokna Syarif sareng Fadilah Kamil sareng Rahmawati kinten-kinten bentuk artikel nu cocokna naon? Deskriptif, Pak, soalnya Deskriptif. ngajelaskeun Pak dampak daring. Alhamdulillah. Barudak bager alhamdulillah sadayana parantos kacumponannya indikator pencapaian urang ayeuna nu kahiji analisis kebahasaan tadi atas dinu analisis artikel sareng bahasa serpan teh anu tadi. Terus nu kadua ngadu merangkai karangan atas nu tadi di damel Google Site na malihannya tah satacan dipungkas Rahmawati tanggah teuing komputerna tungkulkeun bager eta kirang tah nepi mundur tungkulkeun. Alhamdulillah sadayana agenda pengajaran atau sprengse serta can ditutup ku Bapak cing aya nu bade nyimpulkeun teh urang teh diajar naon dinten ayeuna teh? Dinten ayeuna urang biasa kadamel raken tina artikel. Rangkai. Biasa apal bahasa seserapan nu aya tina artikel. Tentukeun tema sareng tujuan kadamel artikel. Mohon. Tah kitunya jantan dua ayeuna teh nyata analisis kebahasaan nu bahasa teh tadinya mohon sareng ngadamel kerangka artikel rangkai kanggo tugas di bumi tah sapertos nu tadi ku Nurul salaras namanya urang ngadamel kamus alit tinu kecapan anu dianggap sesah tinu artikel contoh artikel nu tadi dibaca sapertos tadi helok naon helok teh ngadamel kamus alit pilarian kecapanana diseratkeun teras pilarian hartosna dina kamus dikempelkeun minggu payun. Dina pertemuan minggu payun urang bakal diajar deui masih keneh artikel pamit tadi mah artikel teh ngana kerangkana minggu payun mah urang tos nuliskeun kana wangun artikelna. Hatur nuhun panginten dugi dia anu bade diteruskeun heula teu? Cekapkeun, Pak. Cekap, pami cekap hatur nuhun karena kasumpingan sadayana. Mangga ditutup ku doa heula, bade kusaha dipimpinna doa. Kamung Bapak. Mangga ku KM. Mo Santos orang diajar, aya sesarangan ucapkeun alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sada can urang ngarengsekeun ieu Zoom, ayo urang berdoa menurut agama cara masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nuhun, mangga Bapak. Hatur nuhun amung nya wilujeng kasadayana hatur nuhun kana kasumpinganana. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.